Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepangdang deui sareng Mang Barna, bagiakeun Mang Barna anu bade neraskeun hancagara pandongengna tina carios kalayan judul Randa Bengserat karangan Ki Leuksa. Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sokah kabarayun sadayana. Hanca nu katuna teh upami telepat mah parantos dugi ka tiris ini ngawa Bandung teh nya Mang. Cek Karmin bari kaluar ti imah terus nutupkeun panto pake atuh jaket Mang tuh nu ngagantung tina kastop na moal naon-naon Mang. Moal Karmin mani haripeut manehna abus deui ka imah ngajewang jaket Basri. Jaket tentara anyar kene rap ku Karmin dipake meni saseseg awakna teh jeung asa reueus bisa make jaket tentara. Geus kitu mah beral arinit nu dijugjug teh bioskop Pantikarya sabab di dinya filmna alus. Cek pamikir Basri atuh puguh Karmin teh atoheun pisan asa aya hiburan anu cop jeung hate luyu jeung jiwa muda anu keur karanapan ku Karmin. Ti harita Karmin tetep tumetep di imah Basri. Pagaweanana mantu-mantu di imah geus teu asa-asa deui sarta geus teu kudu diparentah. Da geus boga tugas sorangan. Atuh dina pakean geus beda jeung bareto. Kaciri parobahanana atuh puguh tambah ginding jeung luis sarta awakna lingsik jeung bersih. Keur mah boga awak sampulur, keuritan beungeut beunang disebutkeun kasep, katurug-turug aya di kota, cicing di kulawarga menak. Nya puguh Karmin teh jadi tambah ganteng. Dina hiji mangsa Basri menang tugas ti atasanana kudu milu penataran di Lembang. Lilana sabulan teu meunang balik ka imah. Atuh di imah teh ti iseun lantaran teu aya nu jadi pamanggulna. Karmin leuwih diperlukeun ku Asmaya pikeun ngabantu ngajaga barudak. Min, mangna isukan rek init ka Lembang lilana sabulan. Omat sing leuwih apik ngariksa barudaknya sabab ku bibi matara kasiwer. Mangga Bi, sing percantana ka abdi kade ulah liar jauh bisi di imah aya itu ieu moal upami teu aya widi ti bibi mah Bi. Kacaturkeun isukna Basri geus init ka Lembang. Barudak oge dibejaan dipapatahan ku bapana sangkan ulah balangor jeung kudu nurut ka kolot. Poe kahiji teu aya naon-naon, poe kadua jeung katiluna nya kitu keneh. Ari poe kalima harita teh Asmaya keur ka pasar. Deni sakola kitu deui. Dena Karmin sorangan di imah. Manehna luntang-lantung sorangan teu puguh cabak. Gek diuk dina kursi. Panon melong kana foto Basri nu make saragam kadinesan. Diteuteub salila-lila tetela ginding jeung gandang aya pamor ngandung wibawa. Jorojoy hatena hayang nurutan hayang cara Basri nu geus jadi pamen abri. Bahagia temen mun aing geus laksana jadi tentara. Jigana aing geus sarua gagahna jiga paman aing. Kitu cek garentesna Karmin. Nyaan gagah make baret nyoren pistol, make kacamata hideung kumis ipis baju serem, make jaket mah teu mayongkod lah urang lemur mah. Tapi iraha tuh aing bisa kitu. Karmin cengkat ngadeuketan kana foto Basri. Diteuteub salila-lila bet namahan kayakinan kana dirina.
yen lamunan nu bieu teh bakal jadi kenyataan mun manehna daek ikhtiar ngan hanjakal Karmin teh kasasar pikir teu inget yen jadi kitu teh jalana panjang merlukeun perjuangan jeung tahap-tahap nu kudu disorang lobanaker. Tapi ari Karmin mah hayang ujug-ujug ginding jeung gagah cara Basri. Hayang nyobaan jiga naon mun aing dangdan make kitu. Karmin ngaleos ningalkeun foto reket bulus abus ka kamar mangna. Red kana kastop katara aya pakaian dinas sasetel ngagantung. Seseuheun eta teh Karmin nyerenges seuri leutik. Ragamang kana baju dialak ilik sakedeung terus dipake lalaunan terus dikancingkeun api kena karmali kana lemari kaca breh dirina dibungkus ku pakaian tentara tetela bijir pamor jeung komaraan. Haha tetela teh nyalahan ya aing teh jadi gining jigana mun balik ka lemur teh wah moal burung pada ngahormat. Cing rek nyoba anjing calana anak ieu. Karmin jadi leuwih wani kop kana calana anak. Rap dipake niron-niron Basri nu keur dangdat. Wah puy hareupeun kaca dangdak dengdek kumasep. Sanggeus rengse nyang hareup kana kaca bari sikep sampurna. Ah, tegep asep ganang gining. Hebat. Karmin ngacungkeun jempol sorangan. Bari suraseuri ngarasa reueus. Pedah nempo awak sakujur anu ngalangkang dina kaca katara endah jeung luis. Teu cukup ku kitu kop kana pet rap dipake kop deui kana sarangka pistol rap dipake. Tetela leuwih ginding jeung serem. Nakanyawan kudu ngaliwat mah cek sahawe lain tentara. Lah hanya akal buuk aing gondrong ya. Ah rek dicukur heula ah. Karmin ngusapan bukna terus ngalaanan deui pakaian digantungkeun deui kana urutna. Renghap narik napas jero jiga anu teu manggih kacape. Ari pikiran diganggu ku lamunan. Lah dina hiji mangsa aing kudu laksana jadi tentara. Kumawe cara nama pokona aing kudu jadi aing teh lah. Pokna bari ngeupulkeun peurupna terus kaluar deui ti kamar. Tekung silila jebul Asmaya tas di pasar. Karmin rada ngarenyag lantaran mun kaparagoker di kamar mah geus tangtu wiwirang bakal kanyawan kalakuanana ku Asmaya. Barudak teh ulin kanu jauh min cek Asmaya bari nunda jingjingan anu pinu ku balanjaan. Henteu bi bieu teh arameng di paliwetan. Nya syukur atuh tah ieu balanjaan pang mereskeun. Keur pasakeun ayeuna pisahkeun anu keur isukan mah ampikeun we sing buni bisi kucing. Asmaya nunjuk kana balanjaan terus abus heula ka kamarna rek dona dompet jeung disalin baju. Karmin nurut karena parentah bibina. Digawe sakumaha mistina ngan dina hatena asa aya anu ngait. Lantaran tadi teh geus kalimpudan ku lamunan. Dirina mah geus asanya jadi tentara atuh gap kana pasakeun teh asa ragab. Mun kongang mah hayang nolak, jaga mamun geus jadi tentara moal dititah masaku bibi ge lah. Sabab era dikudu nguprek di pawon juga jongos mah. Cek hatena bari milihan sayurin poe eta. Ti harita pamikiran Karmin jadi lobah. Tadina betah tumanina hatena ajol-ajolan. Mani gergeteun hayang aya kasempetan hayang balik heula ka lemurna. Rek nembongkeun tagog anu pikasieun batur. Akhirna salila Basri di Lembang teh Karmin sok ngincer neangan kasempetan anu hade hayang nyumponan harapanana.
Akhirna dina hiji poe Karmin nekad harita teh manehna dipercaya ngalicinan pakaian Basri nu sok ilahar dipake dines. Karmin tepati jongjon digawena sabab liuk deui ka Asmaya ditempo melengna. Tah ieu nu mujina di aing mah ieu pantes jeung neciskeun rek dihijikeun jeung pakaian aing. Kitu cek pamikir Karmin. Terus eta pakaian teh ditilepan malah mangahaja nyelapkeun pecina hiji. Eta pakaian teh ditilepan malah mangahaja nyelapkeun pecina hiji. Eta pakaian ditumpukeun jeung pakaian manehna terus diabuskeun kana lomari jepret dikunci. Jajantung Karmin deg-degan, hatena pating sarblak, maklum nu boga dosa sok teu tentrem hate. Karmin bener-bener geus teteg hatena. Manehna hayang jelang heula balik ka lemurna. Kitak-kitak jiga nu bisul dina bujur. Ari pikiran geus kumalayang kanu anggang. Nyipta-nyipta nu can puguh karuhan. Tapi kulantaran geus gregeteun hayang balik, kapaksa manehna ngawani-wani maneh bebeja ka Asmaya nu harita keur lalajo TV jeung anakna. Bi, aya naon Min? Abdi teh sanes teu emut kana papata Mang, oge sanes teu tumut kana amanat bibi. Nanging kapaksa aku kaayaan abdi teh bade munut widi manawi teu kaabotan. Har, na aya naon Karmin? Asara leuwas teuing bibi mah. Abdi ge nembe emut ayeuna yen enjing teh kaping 25 Muharram abdi kedana pangan aki jama. Nah aya naon? 40 dina Mang Suha anu pupus akibat gebis teh. Ke naha iraha maneh ngadenge beja yen Mang Suha pupus. Namawi ieu pisan kalepatan abdi teh 2 minggu anu kalangkung abdi nampi serat ti lembur nu isina netelakeun yen abdi kedah wangsul kaping 25 Muharram. Nanging abdi hilap nembe emut ayeuna. Takumati kitu manawi kawidian ku bibi, enjing teh abdi bade kalemur heula isin ku aki jama. Asmaya ngahuleng manehna can bisa mutuskeun. Adi sabab ditinggalkeun ku Karmin mah rada melang. Utamana mah eueuh anu mantuan naringakeun barudak. Tapi kana niat Karmin teu werat ngahalangan. Sabab Karmin lain budak leutik. Punten we Bi, abdi oge sanes teu ngemutkeun kana kaayaan di dieu ayeuna. Nanging kumaha atuh abdi teh isin ku aki jama, oge isin ku kulawarga Mang Suha. Karmin beuki wani nyaditana. Nya jeung wae ari kitu carana mah, tapi wayahna we ulah lila nya apan Karmin ge nyaho sarangan. Di dieu teh eueuh batur pakumaha, sabab mangna keur ka Lembang. Makanya ngelila keneh kabalik. Nya non ari kawidian mah Bi, tangtos abdi ge mau alami. Ngan wayahna moal dibahana naon-naon nya dabongan. Bebejana ngadadak pisan, jeung deui titip salam ka Ma jeung ka Bapa di lembur nya. Mohon mangga urang dibikeun ka pun biang sareng pun Bapa perkawis oleh-oleh mah teu kedah diamutan. Da abdi ge terang bibi teh saki repotna. Rek sore atawa isuk-isuk? Pami kawidian mah hoyong enjing-enjing. Nyajung bae isuk keneh oge. Naon Bi? Karmin mani teu sirikna surak. Manehna atoh diidinan balik teh. Ari sabab geus gregeteun hayang kalemur, hayang ngagining nemongkeun diri. Midang nemrakeun awak anu meunang ngadangdanan dina hate geus kacipta. Barang datang kalemur teh pada ngabageakeun pating areuleuh. Pating aruluh bari ngajak kasalaman. Tada teuing wagjana yeuh. Cek hatena bari narik napas jero. Parona melong kana TV. Tapi teu kaharti jeung teu kadenge sabab lalemutan geus ngalayang ka padesan. Ocapkeun isukna. Hawa Bandung karasa keneh ti isna malah mahalimun isuk masih keneh ngalamuk. Komo di daerah Dago jeung Ledeng mah masih kena disimutan ku halimun. Harita Karmin ngagedi gelembang maju ngaler,
niat narek megat Honda di Jalan Aceh, rek ngajuk juga Cicaheum. Beca geus pasuliwer motor jeung mobil geus loba anu di jalan, kitu deui nu laleumpang. Karmin make keneh baju biasa, calana hideung jaket hejo pamere basri, make sapatu pantopel hideung, make jam tangan merek Seiko. Gue ginding teu jiga-jiga jejaka wadalan desa, daleumpang ge make aksi kota. Di perjalanan aing kudu disalin ya, ceker ente satena kitu nate bari ngarampaan rangsel, nopi nu ku pakaian keur salin, ditambah ku pakaian basri sasetel nu geus disaegikeun ti kamarina. Serog ka sisi Jalan Aceh jebul Honda anu kaparengan kosong, kenekna gogorowokan nyebut Caheum bari ngacungkeun curugna. Karmin ngacung reg Honda eureun, geleser maju mawa Karmin di jalan bari neangan muatan sejen. Mitra kaum dangu harita mobil anu ditumpakan ku Karmin geus tepi ka Cicaheum. Jurut Karmin turun terus rarat-reret nempoan bus jurusan Cirebon. Manehna rek numpang nepi ka Sumedang. Yen ngajanteng deukeut tihang wawangunan teu jauh jeung tukang rokok. Isu keneh itu ya. Tapi manusia geus pabuis kieu kana mobil naon ya aing. Ceuk Karmin dina hatena bari teu waleh rarat-reret nempoan kendaraan nu sakitu lobana. Beus nu datang jeung nu init pilih genti. Nu dagang maniraung nawarkeun daganganana. Malah mah aya anu tuturubun lumpat ngudag beus teu aya kapaur. Tekung silila jebul bus kosong terus mundur mernahkeun maneh dina jalur ngetem jurusan Cirebon. Karmin curing hak manehna buru-buru nyampeurkeun. Lantaran kadenge konektorna gogorowokan Cirebon cenah. Paten bon cenah. Kitu pokna. Bari nunjuk kana bus anuna. Atuh Karmin ge atoheun kalacat unggah gek diu. Ka Cirebon jang? Konektor nanya bari molong. Ngiring ka Sumedang Kang? Di jok tukang heula tuh calikna. Ieu mah keur jauh. Ada sami wae atuh naon bedana. Aban ieu mah jurusan Cirebon. Jadi nu lain ka Cirebon, wayahna itu Kang. Atau wangke ngadaguan pinuh heula. Ulah ngaliwat ka Sumedang atuh ari kitu mah. Cek Karmin rada keuleun lantaran asa teu diajenan. Lain gitu jang. Ari pokona mah nu ka Sumedang mah aya deui beusna. Bisi piomongkeun nu matak wayahna di tukang heula. Karmin teu ngomong. Manehna kapaksa ngagugu diukna pindah kana jok tukang. Bareng jeung kitu nu naek taya kendatna. Terus gugek dariuk milih tempat sakayangna. Lila-lila beus teh pinuh ukur kurang hiji-hijieun. Bagat pir. Konektor mere isyarat ka supirna ngajak init. Sabab beusna geus pinuh sarta waktu ngetem geus beak. Gerung beus dihirupan geleser maju lelaunan kaluar ti terminal Cicaheum. Ari Karmin camerut keneh asa can lipur basa disingkirkeun ku konektor. Gigireunana karek aya batur tiluan. Jadi aya keneh tempat diuk anu kosong. Barang rek abus pisan ka jalan raya. Aya awewe ngajanteng sisi jalan ngajingjing koper jeung nyekel tas leutik. Konektor gogorowokan bari nunjuk.
Kadipaten. Cek eta. Cek konektur bari juru turun. Terus ngadeketan ka eta Mojang mang bawakeun koperna. Kalacat unggah bangun anu teh ka paur. Ari beus maju lalaunan. Nyi Mojang rada paureun. Kapaksa ku konektur di beyeng kalacat unggah. Gening pinuh di mana calikna mang? Gening pinuh kieu. Cek Nyi Mojang ngajanteng bari muntang kana cecekelan. Panonna rara tereret nempoan tempat biuk. Ari Karmin ujug-ujug resep ka eta Mojang teh. Dia tadi ge diteuteep we. Atuh pok ngomong bari diuk nangised. Pemikir sama dipengker. Di dia atuh Neng. Kosongnya. Nyi Mojang imut bari neuteup ka Karmin. Ari Karmin geus ngabrek nemalan. Tapi konektur mihul anem pas. Kosong Neng, kosong. Sok calik tah. Di dia lah yeuh. Kayak pame di payur aya nu kosong alihnya. Nyi Mojang teu nemalan. Rek diuk dina jok gigireun Karmin atuh atoheun. Sabab geus manggih tempat anu merenah najan deukeut lawang oge. Kitu deui Karmin. Hatena bungangang, lir ibarat mobok manggih gorowong, nugar cadas manggih emas. Bade kemana Yi? Karmin nanya someah naker. Kadipaten. Jawabna bari mamaner koper hanapeun jok. Oh, kalersan atuh. Da abdi ge bade ka Kadipaten. Cek Karmin estu sangeunahna pisan. Padahal niat nama reka Sumedang. Palih mana di dituna? Bade ka Jalan Brawijaya. Ka rerencangan nanging teu acan terang ka dituna teh. Da mung terang alamatna unggul. Palih mana nya? Oh, gampil. Engke ku abdi di wartosan. Nuhun satacan oge atuh. Dupi ayi palih mana? Di Sawala abdi mah. Caket sakola kahutanan. Oh, di dinya. Karmin api-api geus nyaho. Padahal boro-boro nyaho Sawala. Kakak Dipaten ge karek dek ayeuna. Da kabaud ku Nyi Mojang. Beus teh nyemprung ka belah wetan. Geus jauh ti Cicaheum. Malah mah geus ampir nepi ka daerah Sukamiskin. Harita kondektur geus mimiti mentaan ongkosna. Nu akhirna tapi ka Karmin jeung Nyi Mojang. Karmin rikat ngabijilkeun dompet. Song mikeun duit bari pok nyarita. Kadipaten 2 Kang. Kondektur olohok manehna ingeteun keneh yen tadi teh Karmin bebeja rek ka Sumedang. Tapi nah ayeuna nyaritakeun rek ka Kadipaten. Atuh teu loba omong song mikeun duit pulanganana jeung karcisna. Iya gentosna atuh. Cek Nyi Mojang ngasongkeun duit ka Karmin. Manehna tahan harga api-api. Teu daek dipangmayarkeun. Padahal hatena mah atoh lain digieuna. Sawios Yi. Da aya di akang ge sawios. Karmin geus teu asa-asa mangakangkeun. Nuhun atuh nya. Cek Nyi Mojang ngasupkeun deui duit kana dompetna. Debi di Bandung sakola atanapi di Kulawargi. Karmin ngamimitian di ngobrol hayang leuwih laluasa. Sanes sakola oge sanes di Kulawargi nanging abdi mah kuli. Oh, di mana ngadamel? Di kantor? Sanes di kantoran abdi menanging di pabrik. Oh gitu. Nuhun atuh tos kagungan padamelan matuh mah. Margi ya zaman ayeuna mah padamelan teh sasah pisan. Jantan kawilang untung anu kagungan padamelan mah. Tiasa kenging penghasilan anu tetep. Cek Karmin hatena mah era. Sabab manehna sorangan nganggur keneh. Ukur tami lumayan dageung mah henteu. Atuh saja biti kitu
Abi mah bakatku kapaksa magi upami henteu kitu mah repot teu aya anu tanggal waler. Dupi di Bandungna nyewa atau napi di bumi saderek? Kontrak kamar sasasi teh Rp3.000. Di leresan mana tah? Karmin beuki wani. Di Jalan Lebak di Kiara Condong ngandamel di Indosinga. Oh, di Kiara Condong. Karmin ungut-ungutan. Picaritaeun asa rek beak. Lantaran manehna can apal ka daerah Kiara Condong. Ngaliwat ge can gungsi boro-boro kana apal. Tapi saat tu jenengan teh Nyi Mojang bangun kagok rek nanya can nyaho ngaran. Sobat we Karmin. Dupi panjang nama Karji Mintareja. Oh, mohon Kang Karmin di mana linggi? Nyi Mojang asa-asa nyebut ngaran Karmin teh. Akang mah di Patrakomala ngiring di bumi pun paman meni bangun reus Karmin teh. Ngan hate rada hariwang bisi nanya daerah eta anu salangkepna mangkaning can apal. Oh, di Jalan Patrakomala dupi Padamelan karanaon. Upami di percanten mah di abdi gebeg Nyi Mojang ngarenyag diukna rada ngised. Ari sabab ngarumasakeun manehna mah jalma leutik. Pagawean gula kuli teuing kumaha bet hate teh, teuing kumaha bet hate teh asa peot kurang kepercayaan kana diri pribadi. Tapi teu katara ari ku batur mah malah Karmin ge teu nyahoeun yen Nyi Mojang ngarasa rumegag. Dupi ayi saha jenengan punten weda. Kagok geuning ari teu terang jenengan mah. Karmin teu riuk-riuk najan ngabohong oge teu kaciri yen bohong. Abdi mah pun Marni. Cek Nyi Mojang ngabejakeun ngaranna dina lagam caritana beda jeung tadi. Ka Karmin teh semu ajri. Marni, jenengan nu sae pisan atuh. Deket-deket kana murni nu hartosna suci. Hiji lambang kasaean, sae mana sareng sae budi. Akang ngaresep ka jenengan Marni teh. Nyi Mojang nu ngaku ngaran Marni samar polah dipuji ya teh. Lain atoh. Tapi kalagok. Tapi Marni teu bisa ngabobodo diri pribadi. Hate leutik nama bet ngarasa reus. Aya nu muji teh. Akibatna ceuli robah rada beureum, pipina nyiak semu asak. Teu kedah ngalem da teu aya hartosna wasta abdi mah. Asa kadar paparin ti pun biang sareng pun bapa. Ti alit ge abdi mah teu robih-robih. Tetep nganggo wasta Marni. Tuh, danya leuyeut sareng harti eta Marni. Manah ge sakitu saena salamina hormat tilawat ka sepuh. Teu ngamomorekeun kana kasayan Ibu Rama. Nuhun ari kitu Mamar. Akang masok ngiring reus lah. Atas bilih sohor abdi pengizin upami dipuji kitu teh. Margi ngarumaoskeun kaayaan batan sakieu. Dupi Kang Karmin bade kasaha ka ditu teh. Rerencangan ngadamel atanapi Marni mengkolkeun obrolan. Nu maksudna sangkan Karmin teu handem wae muji ngaran manehna. Oh eta bade ka bumi si Iman. Rerencangan saangkatan manehna ditugaskeun di Majalengka. Nanging bumina di Jalan Brawijaya Kadipaten. Da saur nama bumina teh mayunan tangkal asem. laras rupina margi di dinya mah aya tangkal asem ageng. Insyaallah ku abdi badi pasihan terang supados teu nyasab. Hawatos ari teu acan uninga mah bilih teu dugi. Nuhun atuh Yi, akang teh bingah satu acan oge ya. Aya dupi tuang rama araya keneh. Kan tenan we dari greg keneh abdi mah. Pun biang sareng pun bapa jag-jag keneh. Dakal resan abdi teh janten cikalna gaduh rai 2 lalaki wungkul. Nu hiji sakola di SMP kelas 1, nu hiji deui di SD keneh neme kelas 4. Dupi tuang rama karena naon ngadamelna? Nu mawi ukur nganalkeun tina tani. Kitu ge ukur tambi lumayan da ukur kasebatna wungkul patani teh. Da nu salaresna mah teu gaduh sawah. Taku margi kitu kanggo ngabiayaan sarakola pun adi. Kapaksa abdi oge mantuan usaha supados pun bapa teu abot teuing. Ceuk Marni leuwih wani ngebrehkeun kaayaan kulawargana. Ari sabab
geus teu boga curiga sarta teu kagok nyarita jeung Karmin. Jeung deui teuing kumaha ayeuna mah bet atoh jeung betah ngobrol jeung Karmin teh malah sababaraha kali maling reret ku juru panon hayang sidik kana keuretan beungeutna. Awatos teuing nya karaos lah ku akang ari kitu teh. Da saleresna akang ge di kampung sanes asli urang kota. Pun bapa sareng pun biang sanes jalmi ageng. Sanes mena kata napi bangsawan ukur kitu we lah kasebatna patani alit. Aya bentana sareng tuang rama. Tah kaayaan kitu teh kacipta sareng karanapan pisan ku akang. Ceuk Karmin ngahajang ngebrehkeun eta kaayaan. Pikeun ngadeukitkeun tatali batin jeung Marni ngarah obrolan teh leuwih anteb. Ah percanten ari akang mah sanaos alit ge moal alit-alit teuing cara abdi margi nu alit ge rupi-rupi taya bentana sareng teri tara lemes sadayana sok aya wae anu rada badagna kitu deui Kang Karmin. Sanaos ngangken jalmi alit ge tangtos aya onjoyna ti abdi da buktos teh tiasa janten tentara. Yi eta mah ngan sakadar nasib. Ya beda akang diparengkeun jadi tentara. Dipercaya ku pamarentah nyandang pangkat nya engke mah upama tos pangsiun ya taya bentana sareng ulian. Muhun nanging tetep moal tiasa disaharkatkeun sareng abdi anu batan sakieu. Apan abdi mah ngalaman kuru cileus kentel pejit ngabelaan anu janten adi. Kadangkala wengi-wengi oge batur mah tali brakulem. Abdi mah kadang nguprek nungguan mesin di pabrik. Eta sadayana ngabelaan dulur, ngabelaan sepuh sareng diri pribadi. Sawiya si ulah alit mana. Bari mah kadah reueus sareng gede hate. Margi kahiji diparengkeun kagungan pada malan anu matuh tur tah halal. Kaduana sakitu oge dipasihan keneh rejeki kudu kawasa. Cobi bandingkeun sareng dulur urang anu masih keneh sarare di kolong sasak. Bandingkeun sareng nu sok baramaen ngandalkeun pamere batur. Cobi emot lenyepan sareng raraoskeun. Margi upami nilik jalmi mah ulah bari tangah bilih ti tajong nanging kedah tungkul supados tincakeun teh katinggal. Kitu emotan akang mamar. Cek Karmin beuki bisa nyaritana ari nu dariuk digireun manehna katara nunutan malah nu sejen ge jarempe sorabeus kadenge leuwih atra. Leres upami nilik dugi kadinya mah Kang. Da aku abdi oge karaos yen hirup teh untung keneh. Da geuning nu sanes mah aya keneh anu leuwih repot batan abdi. Abdi nganuhunkeun kanu kawasa ti saprak miyos ka Bandung. Tekan tos ngalaman jajaluk sapertos anu sanes. Tah geuning kahartos. Nuhun ari kahartos malah hiji tawis yen manah Marni langkung suci bersih sareng tumaprak kana kadar ti pangeran. Larsan mana ieu nya? Karmin ngareret kaluar harita beus teh geus ngaliwatan Cileunyi nyempurung di jalan lempeng di wewengkon Jatinangor. Abdi pada kirang apa duka leresan mana ari ieu? Marni netep kaluar ret ka kenca nempo sapi nu keur nyaratuan di gunung. Cikeruh upami telepat mah ieu teh. Oh mohon Cikeruh dupi akang di mana bumi teh da? Bongan tadi nyaurkeun jen urang desa. Nah desa mana leresan mana? Marni jiga nu panasaran hayang leuwih nyaho kana kaayaan Karmin. Akang mah kawi teh ti Sumedang palih wetan. Karmin asa-asa arek ngabejakeun lemurna teh. Pokona mah sieun aya nu nyusul di kota Sumedang palih wetan. Ih sanes. Maksud ti Sumedang ka wetan tebih keneh. Tebih? Nya kinten-kinten 15 kilo 2 ons lah. Karmin seuri nutupan ka hariwangna. Marni ge imut. Sabaraha sakilo na Kang? Kenging 7 ringgit teu. Henteu Mar. Da eta we ongkos teh 200 rupiah. Niti sabaraha sakilo na atuhnya? Ya
kinten-kinten 3 ringgit sakilo lah. Mirah atuh janten upami abdi ka ditu teh moal awis teuing nya. Nuhun. Upami aya maksad amangan kalarompok akang mah nanging hanya akal da akang mah sok matu di Bandung wae. Kalemur teh teu niti setahun sakali. Upami bade amangan mah ka Bandung we. Nuhun tangtos upami aya naonan bade nepangan nanging iraha atuh akang ka abdi bilih pale uninga ka saung butut. Plong hate Karmin ngemplong asa ditonyok congcot ditanya gitu teh. Lantaran lir nu ngobok manggih gorowong ibarat nu nugar cadas manggih emas. Aya jalan komo meuntas. Ari sabab pangna los-los ka kadipaten teh apaan kabongroe kunyi mojang. Nu memang sieup jeung tegep. Marni teh cek tetempoan Karmin mah geulis. Ditutup ti hareup sieup disawang di tukang lenjang ditilik ti gigir lenggik. Heuda puguh basa keur ngajanteng di sisi jalan oge ku Karmin teh geus disawang jeung ditilik-tilik. Ari ayeuna bet aya gigireun kalayan mere pangharepan nu kacida hadena. Mar, nah moal naon-naon upami akang dongkap ka ditu, akang mah izin bilih tuang rama sareng tuang ibu teu ngawidian. Karmin api-api loba karisi, padahal mah maniku mejot hayang milu. Moal naon-naon malih mah abi ngaheunna nu aya. Kumaha tuang raka moal naon-naon deui? Tuang raka nu mana? Da abdi mah teu gaduh lanceuk margi abdi teh pancikalna. Sanes eta nu dimaksud ku akang mah caroge atana pipi carogeun tak kitu Mar. Abdi mah teu acan ngemut-ngemut pisalakieun. Sareng deui saha atuh nu kersa kapantar abdi anu batan sakieu. Marni ngeluk tungkul bangun anu ngemuka bingung. Asana langsa ditanya kitu teh. Lantaran babaturanana mah kabeh geus karawin. Malah magis aya nu boga anak. Ngan manehna we nu can boga salaki teh. Malah mah mun balik ka lembur teh sok sungkan. Da eta sok naranyakeun wae pisalakieun. Magarkeun teh naha can aya anu ngiringkeun, naha bet lelengohan bae, jeung rea-rea deui nanyana teh kabeh oge pikakeuheuleun. Da saha anu teu hayang atuh tapi da teu bisa mulung di jalan. Tapi da teu bisa mulung di jalan apanan. Naha bet nyarios kitu. Kirang kumaha Marni teh atuh. Make kumawantun nyaurkeun kitu. Ulah sok ngapeskeun diri pribadi eta teh awon anggur masing muji syukur ka pangeran. Urang mah dipaparin keneh kasempetan kanggo milari pangalaman jeung deui akang mah terang sorangan istri teh teu kenging nikah anom-anom sakirang-kirangna 22 tahun nyanan upami yuswa kirang ti sakitu mah tekadah alit mana da can ngalangkungan wates. Nanging jalmi di padesaan mah benten deui Kang. Ulah kapangaruhan. Urang kedah pageuh nyekel kayakinan, margi kayakinan anu beunang keneh kagoda ku batur, tamahna matak cilaka. Diri urang bakal diganggayong ku pangaruh batur. Cantang tuh akur jeung kaayaan urang. Tak itu pangemut akang mah. Nuhun kahartos atuh. Jep jarempe sorabeus ngagerung bari nyemprung. Mentarumpak kena teu laloba omong. Ukurkeun naik tur sakali-kalieun ngagorowok ka calon panumpang. Tapi langka nu naek ukur aya nu turun hiji-hijieun. Harita ge kitu beus teh tepi ka Tanjung Sari. Duaan panumpang tarurun kagantian ku lalaki saurang mamau. Cager, wara mitra, anyakal kabujeng neng nong, duwi kadi heula. Insyaallah enjing urang teraskeun. Hapunten samudaya kalepatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.